So, atas siap. Iya, kurang laksanakan sawerna, mudah-mudahan si kasep jeung si gelis pinangi jeung nikmat kalian pelana kabagjahan nepi ka ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Atau saya oke asa awurkeun anak. Oke, siap. Langsung we nya. Numutkeun informasi artos nu baris diawurkeun ageuna aya 18 juta. Alhamdulillah. Di mana eta teh? Iya di Naratan. Atang. Ya. Siap orang melaksanakan sawerna. Jadi bingung lamun rek nyawer masih kena gogeget ngobrol jadi urang teu ngobrol naon gitu. Ka eta hungkul. Ya, sok urang kawitan sawernanya bismillahirrahmanirrahim. Di B we, di B. Kaprok heula, kaprok heula. Bismillah damal wiwitan nyebat asma'i ngapa tamaramete Bismillah damal wiwitan nyebat asma'i sejak ngelangan nyaweran ngelangan itu adang di hari malah ayat manfaatna gerak panganten dengan mau kutut terus makut dengan diri pribadi lamun nabi nagi cocok mangsana deket anggang wiwilangan kudu merukeun ka nafsu gelis kasih pomamasnya satu naik man Islam jauhan sifat kabur nu ngaji nganulangan asih eta teh benteng sekedapnya sanaos bari bapak ibu sadayana teh nyebatkeun wur-awur ku abdi pasti diawurkeun margi ieu katawi sadayana oge rarai butuh doa maksudna lain duit keur naon duit misina uing anu ngawi anu nyawernya teu dibere duit ge nu penting uihna nyanak amal itu butuh amplop mah tuh anaknya dujimat awati kembang aso mama sarapa hidup teh anyar apaan nu tepur ayu
nastiti tatangaramun iitita minangaka nama ya cerah wajib ada yang hari apal teh Kang Igor teh baheula vokalis ya Kang Igor jigana pada ngahari ini pada nyawer Igor wakil Ka'bah 17.500 enak ngawakil iya mamahna pada Mang Omet pada wakil Ka'bah Kamang Omet mah 25.000 aya leuwih nalaponana leuwih minang soalnya itu vokalis unggul nah Igor pimpinan dangdut ya pimpinan dangdut alhamdulillah nya ting sarehat sadayana ya si cantik dina galeuh iman siata godari masih sabar salawasna di barung wakal ibadah yang dulur silih ayunkeun kata-kata siesa kaparaya masihnya mongguing nalaki hati sapa pahit sama manis yang ayahku repuk cukup hampir hebatnya kusuri kan apaan geus kompak kaprok heula tadi orang salah sok dah gitu siap panganten pada ngaburkeun panu disawer panganten cicing ya siap bade mulung beli dia sok siap-siap ka para pamulung sadayana nya aduh sia kan bade mulung disebut pamulung alim siap sakitu abah mitutur gara hidup kadede ati gelis elah karena kasep terjualan utamitna lasik juari laksanakan parentah anu turun gatira kayu rahayu dia tangan tuh kita tidur bismillahirrahmanirrahim rengseh dilaksanakan kaul nyawerna Mang Omitnya ku Abah Anton Wikwil ya bisa jadi tunggul sirungan catang supaan kantor kakak itu gelis kasep orang kapitan bisingke penting rek nyawer bismillahan ajaannya bisi utal atel kan lain jadi atel maksudnya ya nah sok orang kapitan bismillahirrahmanirrahim sing saha anu canika anu katinggang ku artos receh ku sim kuring insyaallah bakal nyeri wow oh nyeri ai katinggang duit receh mana suka teh jodoh mah kumaha cek marah lain suka teh menang jodoh oh urusan eta mah kumaha Gusti we bismillahirrahmanirrahim kade aya artos koin anu dibolongan di aur-aur beas duit di aur-aur di aur-aur beas duit di aur-aur aur kena kembang hati aur kena kembang aur kena kembang hati aur kena kembang hati di aur-aur beas duit di aur-aur di aur na Igor kono beas duit di aur-aur nah aur ke di aur
di awur-awur beas duit di awur-awur duitna di awur-awur beas duit di awur-awur panganten kapangu di awur-awur duitna di awur-awur duitna di awur-awur ngawurkeun kembang malaki ngawurkeun kembang kaemang tok 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 aya kene nah sok sing saha anu kenging artos koin anu di bolongan mangga dirironkeun kana artos 1,5 juta tunai aya teh artos koin anu di bolongan aya kenging artos koin anu di bolongan aya nu kenging teu atanapi dina hanapeun kursi aya pita bodas cobi dipilari aya artos koin anu di bolongan sareng pita bodas dina hanapeun kursi aya henteu upami teu aya sarios da memang teu ngadamel ya kumaha we aing batur mah renang duit urang teh ya geura tobat geura aya kasempetan geura tobat geura aya joget kasempetan kapusi geura pijena menieke loba syukuran ari matuge katarima nu hese pisan hitungan joget geura tobat geura mepe aya kasepetan geura tobat geura eli mepe aya kasepetan unte ama jeung memang nyata kodok hirup kawan sakiwa meren wae moal hese jadi jalma anu hade ye gerak tobat euy gerak joget duan ngepaya kasepetan nyanyi tot nyanyi gerak tobat euy gerak eli asih ngepaya kasepetan kapusi asih gerak picenan dibesan loba syukuran meren wae moal hese jadi jalma anu hade geus panganten tong capete